Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang siswa-siswi sadaya? Mugia sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Sareng sumanget diajar dina moda daring. Siswa-siswi sadaya, dina danget ieu materi anu baris dipedar nyaeta materi iklan layanan masyarakat. Anu aya dina bab kadua semester 2. Urang pedar wae nya. Pedaran teh pembahasan. Cung anu terang, iklan teh naon sih? Nah, iklan nyaeta informasi anu sifatna promosi pikeun ngawanohkeun hiji hal ka masyarakat. Nah, di dieu oge iklan teh kabagi jadi dua. Aya iklan komersial, aya iklan non komersial. Nah, iklan komersial mah nyaeta iklan dagang. Biasana hidup ge kantos lah pasti ningalinya di jalan iklan komersial. Pami iklan non komersial mah nyaeta iklan layanan masyarakat. Lajeng urang pedar iklan komersial atawa dagang, iklan dagangnya. Ieu teh iklan anu ngahasilkeun pikeun ngahasilkeun penghasilan atawa acis. Iklan komersial nyaeta iklan anu eusina ngawanohkeun teh ngenalkeun memperkenalkan hiji produk atawa barang hiji barang. Tujuanana sangkan ngirut masyarakat tur meuli kana produk anu ditawarkeun atawa anu diiklankeun. Teu aing ngirut teh menarik pelanggan. Nah, di gigir ieu teh aya contoh iklan komersial. Tadi dinya teh iklan teh pucuk cenah. Meser 2 gratis hiji. Nah, eta teh cara marketingna sangkan masyarakat meuli produkna. Nah, disagedeungeun eta aya iklan non komersial atawa disebut oge iklan layanan masyarakat. Iklan non komersial atawa layanan masyarakat nyaeta iklan anu ditepikeun supaya aya parobahan tingkah laku masyarakat. Nah, parobahan di dieu teh parobahan anu kumaha? Parobahan anu dimaksudkeun nyaeta parobahan tingkah laku atawa paripolah anu tadina paripolahna goreng jadi leuwih hade. Nah, contona iklan layanan masyarakat aya di gigir. Lestarikeun tangkal salametkeun bumi stop global warming. Tah, jadi di dinya teh miwarang sangkan urang teh ngajaga milu ngajagaan, milu terjun, milu ilubiung ngajagaan lingkungan urang. Bahasa iklan kudu nyumponan syarat-syarat anu kahiji singget sami sareng singkat. Basa iklan teu meunang panjang teuing sabab kudu bisa dibaca ku sararea. Jadi sakali maca teh langsung kaingat. Gampang kaharti sangkan basa anu rek ditepikeun teh bisa kacangkem. Anu katilu ngirut, menarik. Basa iklan kudu ngirut jeung mincut hate masyarakat anu maca salaku objekna. Jadi nalika hiji hal diiklankeun teh masyarakat teh ngarasa kairut kana iklan eta. Teras anu salajengna aya 3 cara pikeun midangkeun iklan layanan masyarakat. Anu kahiji audio. Iklan anu ngan kadenge cenah. Jadi ngan anu kadang hungkul saperti diiklankeun dina radio atawa wawar. Diwawar-wawarkeun iklanna teh. Salajengna aya visual, anu kadua aya visual. Iklan anu ngan katenjo cenah berarti nu katingali saperti poster, pamflet, baliho, spanduk.
Teras audio visual, iklan anu kadenge jeung katenjo saperti contohna iklan dina TV, iklan dina internet, iklan dina YouTube. Nah, sapertos kitu meureunnya. Pasti paham hidup ge. Tiasa ngabentenkeun antawis nu mana nu komersial, nu mana nu non komersial. Nah, urang cekapkeun wae lawungan dinten ieu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tepang deui minggon payun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.